Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil kubra wa ala alihi wa ashabihi kiramin barara. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala bi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man taraka sholatan qomsan muta'amidan faqad bari'at minhu zimatullah. Wa qala aidan as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man hadamaha faqad hadamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Al-hadis sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pembawa acara dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dina wengi ayeuna berlokasi di kampung Muara Dua Cikiruh Wetan. Anu pertama kusim gering dipihormat kurang doakeun mudah-mudahan sehingga jadi calon pamimpin urang di masa yang akan datang khususnya di bidang agama, amin. Para suyukun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, para hujat, para asatid, para pimpinan majlis taklim, pimpinan pondok-pondok pesantren, bil khusus kasepun setempat Al-Mukarram Gaidin beserta kesepuhan anu sanesna hapura teu ditata satu persatu namina, insyaallah tenggirangan karena rasa hormat jeung taat sim kuring kasadayana. Urang sami-sami bantos doa ibu bapak, mudah-mudahan ieu pamimpin urang sadaya, ieu pamimpin agama di daerah urang sadaya ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana anu barokah, sing jembar dina rezekina, ditebihkeun tina sagala pancabahaya dunia sidarang akhiratna, ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina, terutama orang doakeun mudah-mudahan sing ditambihan kaikhlasan karidoan dina hatena supaya tetap setia ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia urang hayang bahagia, komo-komo di akhirat nu salalawasna pastina urang hayang leuwih bahagia. Di dunia ge nu sakedeung kapan urang hayang hirup senang, komo-komo di akhirat nu saineng-ineng pasti na urang hayang leuwih senang. Bahkan kahayang urang di sini senang, di sana di mana-mana hatiku insyaallah pangurang itba bil ulama, cita-cita paris terlaksana, amin ya rabbal
aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta seluruh aparat desa anu sanesna anu kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan ya pamimpin di daerah urang khususna di Nararaga ngemban amanat di masyarakat, hakikat amanah di Allah sing diiringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun gopur iman aman uman amin tota tentram kartora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo amin ya rabbal. Ketua Panitia Pelaksana Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh anggota yang ditopang penuh warga-warga masyarakat Kampung Muara II anu dina saat ayeuna berkorban moral, berkorban material, nu teu gablege gagableganan, nu teu boga ge boboga anan, nu peureum ge bebentah anan, nu laleus ge heuheuras sana. Urang doakeun mudah-mudahan nandrup di parantos dikorbankeun sing ngajadikeun wasilah sababiah khususna urang Kampung Muara II, umumna urang nu hadir di ieu tempat sing dibukakeun hate ku Allah sing daraek jadi hamba Allah anu daraek salat amin ya rabbal alamin. Sadaya jamaah ibu-ibu bapak-bapak pamudana pamudikna parawan rangda garis dengdek barbek dengan berbagai macam posisi aya anu nyangheui bae, aya nu ngahunjar bae, aya nu nyarande bae dina tihang, anu hamuai bae, aya nu nyileukan jalan balik bae. Anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan hadirna orang ibu di ieu tempat bari jeung cangkel ge, bari jeung hulap oge, bari jeung nyileukan berkat bae oge. Mudah-mudahan sing ngajadikeun sabab urang di akhirat dikumpulkeun deui jeung para warasatul anbiya ahli-ahli ibadah di surgana Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan urang ngalut-ngalut ngabandalut ngemat-ngemat nyatang pinang kamana euy ka surga, kamana euy ka surga, nyaho mah jalan ka surga, dipimpin ku ulama, dipayun, ditungtung ku ditungtunna, diikuti ku seluruh jamaah pangaosanana kabeh. Mudah-mudahan urang kabeh ulah anu nyesa asup ka surga amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah katingali kusim kuring di hareupeunana kabeh geus aya besek menang mah menang eta MBG nyaho MBG urang dia naon pokona mah MBG mah kiai cenah kekenyoheun deh dahareun mun MBG nu sok dibagikeun ka budak sakola eta makanan bergizi gratis. Ai MBG di dieu mah mudah-mudahan balik nanti dia urang menang berkat gede. Ta MBG keur teu menang gede mudah-mudahan atuh menang BLT. Naon BLT? Berkat leutik ge teu naon. BLT gitu kebagian atuh menang-menang PKH. Naon PKH? Mudah-mudahan bae urang mah dipasihan kalanggengan hirup. Kabahagiaan hirup. Sabab mah pada urang naba ya mulah bebeja kasasahanya. Wayahna ieu grup nu ieu ya nu sok mawa heboh mah. Pada urang nabae kabeh jasa kecamatan. Pada urang nabae ieu mah ulah bebeja anu terhadir major teuing. Naon ja model-model urang mah ya. Model-model beungeut dong kararieu lah. Ampur.
bahasa simkuring malemes. Iya model banget doang karari ya. Sudah diberi hidup juga sudah uyuhan. Orang mah hirupnya di alam dunia sudah uyuhan. Bener mah? Atuh kunaon sababna lah ibadah kurang pati kadaek. Make tiung ge nutupan aurat doang mamah dedeh di majelis taklim doang. Heuh keur kieu mah doang nu cager. Keur kieu mah doang nu normal. Di majelis taklim rata-ratanya mahnya urang rapi doang mamah dedeh. Balik we ka imah jadi mamah ledeh. Kabeh eta mulai muka jahareun hareudah. Kenapa saya bilang kita mah hidup juga sudah uyuhan? Mah, urang mah hidup di alam dunia ya geus loba melanggar fair play. Ini nyaho. Oh, mah nyaho. Nah, fair play sudah banyak melanggar aturan main sebenarnya mah. Urang mah loba ngalaksanakeun pelanggaran hidup di alam dunia na, bener mah? Masya Allah. Mun ibarat main bola mah urang mah barkan kadang-kadang geus akumulasi kartu pak, bahkan anu langsung kena pelanggaran keras kartu merah. Karena kartu merah kartu kuning 2 kali pan jadi merah, akumulasi kartu ngaranna. Berarti lamun main bola kena ku kartu merah eta pemain mah benang bae teu di jero lapangan. Oh, tak bisa. Eta leungeun wasit geus kieu bae duduh ka sisi lapangan gini. Diprotes ku kapten main bola teu bergeming, kieu bae nunjuk ka sisi lapangan. Maksudna kumaha cik urang mah mabur dia. Keluar dia, ulah di lapangan bae dia mah polongo. Dia mah teu endah, mainna dia mah teu ngerdik. Keluar. Kira-kira lamun pamain di kartu merah tapi teka luar-luar eta pamain nu kitu pamain normal tah henteu. Urang ieu mah geus loba ngalanggar aturan agama, geus loba ngalanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabenerna mah ieu urang geus loba di kartu merah. Kunaon cicing bae urang ieu teu aya tempat pindah. Cek dina hadis qudsi, man lam yardo ala qodoi walam yasbur ala balai fal yakhruj min bainas samai wa ardi fal yatlub roban siwai. Sahabat jalma na anu geus teu narima kana papasten ti kaula, anu geus teu sabar dibere cobaan ku kaula, cik Allah mah ngusir ka urang geura kaluar bae di kolong langit aing. Di luhur bumi aing siaran pangeran salian ti aing. Mak kira-kira ieu pangeran salian ti Allah aya teu mak? Aya teu? Teu aya. Teu aya. Allah mangan hiji. Allah mah ahad, urang kaluar ti alam dunia kira-kira nyiar alam nu mana deui? Naon hujan punya? Masya Allah, musimna hujan mah. Jadi teuing nu penting ulah kabanjiran. Sabab sagala lagi aya teu cair mah teu endah. Bo, ibola baduit teh di bank tapi teu cair, endah teu. Nu penting mah cair. Ku lagi nu ngomong nanon ge jor teh nu penting mah balik cair. Cair. Sabab mah cai hujan eta cai ieu asal mula ayana duit. Ja orang merejeki napan fokus na kana duit mahnya. Lamun teu boga duit sari teu boga rejeki, bener teu mah? Awak sehat mah paruk lain rejeki. Mah eta duit asalna tina cai. Mun eueuh cai syariatna urang moal boga duit. Komo orang binuangeun mah. Rata-rata mata pencaharianna di luhur cai, bener teu mah? Mun saat eta laut, mah ka mana ngala laut? Kilang kuari bagi angin gede urang geus pailah heuh mah. Haliwu bepandak lauk eueuh teu bisa diala angin gede uyuhan ka melak telok maraban telok. Masih diayakeun laut ku Allah di laut.
mantak jelema ya mah jelema lamun kurang duit sok laleles tangkal cabe kurang siram halodo mak peot teu mak peot jelema kurang duit peot teu peot sabab asal mulana duit eta tina ca mata kaciri penting ieu ge anu para reot beta teu boga duit anu leuleus beta teu boga duit kaciri diukna ge nyandir dina tihang eta jelema teu boga duit mah jor teuing teu boga duit ge mah nu penting urang bisa barang dahar di mana kiai atuh Allah hakikatna mah sabab ulama teu hayang eta mah mawa duit aya lain keur butuh mah hees ngantongan duit teu kudu neka Alfamart Indomart karak mawa duit hadirin rahimakumullah ari ngomong maka mamana ge jadi ngeun panitia biasana sok mere tema karunya ka panitia pan mahal ieu menang nyitakna ieu mah ieu menang duit ieu mah nya nang duit ngeun teu ngeunaheunana kulama beres acara sok pake tebeng WC beneran pas banget aing pas liang juburna deui membuka pintu kebahagiaan melalui sholat 5 waktu dan sholat membentuk karakter generasi umat yang disiplin. Makula anak nanya mah ayat tadi dia nu hirupna embung bahagia ayat tak mual ayat orang sok ngadoa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab benar urang kabehan ge hayang hirup bahagia dunia jeung akhirat ngeun mah bahagia ieu ulah fokus kana harta bae belum tentu jalma nu boga harta bahagia belum tentu jalma masaka teu bisa bahagia mah urang mah misalna ieu imahna tina bilik rombeng laju ieu na ku palupuh awi nu batur mah 2 tingkat ku marmer lain keramik deui mah batur mah nu keramik imahna 2 tingkat hayang kiih kudu ka kamar mandi bener teh mah lumpat ke kamar mandi ninggal mani cak nu leueur labuh gedebut be barang urang imahna ge tina palupuh awi mah pan atuh eta teh ngaranna carangnya carang keur teu carangna pan bisa digeserkeun jadi urang mah hayang kiih bae mah teu kudu lumpat ka kamar mandi lima mana ge jadi tinggal nyuaikeun bae wer paling di kolong anjing kekewewengan kaki ihan urang mah masakat tapi belum tentu sangsara batur mah hayang adem kudu meuli kipas angin AC urang mah liang bilik mocor pereup malik asup angin Masya Allah kabeh aya hikmahna mak kabeh aya hikmah nu sugihna imahna tohe jandelana make teralis besi lawang make teralis besi lamun kahuruan eta mah tereh paeh ge kaluar barang urang bilik butut kahuruan tinggal neumbrak bae jeger bae mungkar urang kaluar bener teh mak bener jor teuing bohong urang ngolowong doang lapangan main bola binuangeun oh nanaonan nu sugi mah pakurawat doang kabel telepon ulah sirik mah sabab naon eta ngeun keur hirup doang geus paeh mah nu sugih nu miskin tinggal bohong kunaon sababna bohong nu sugih ge pinu kumas geus paeh mah ku salakina dibukaan bener teh mah ulah tanu puluhan gram nu satengah gram ge dibuka menang saminggu pake kawin geus paeh mah nu bohong nu sugih tinggal bohong nu miskin tinggal bohong nges urang mah syukur bae ka Allah ku dibere bohong oge boga bohong ge alhamdulillah jang naon emas ngabadeug ari bohong sapat mah
Kula nanya mun ukuran kebahagiaan eta ku duit ku harta. Ibu misalnya ku kula diberi duit ku hari 10 juta daek teu? Daek, tapi balik ti dieu pae. Bo. Aya jelema sugih miliuner bu, berobatna ieu unggal minggu ka mana? Ka Singapura. Sakali berobat dolar, miliaran dolar beakna. Padahal mah panyakitna teu pira leutik panyakitna asal ngarengkah perut ngabusiat. Asal ngarengkah perut ngabusiat. Teu pira penyakit. Urang mah sehat jasmani, sehat rohani, duit tepat 13 ejor teuing. Dahar dina galengan mah ceklak beuna galengan sawah. Bang mopok nu dihareupan ke jo beureum. Sambal delan pedak hejak kanyahoan eta galengan sawah urug bae ku berat. Nu sugih kadang-kadang mah ieu pantang itu pantang. Ieu mantap kolesterol, itu darah tinggi, ieu asam urat. Nanu di dahar lajuna mah peresan buah cangkudu nu pait. Naudzubillah. Ukuran kebahagiaan bukan diukur oleh materi. Bahagia ieu aya di dieu mah di mana? Dina hate. Ngan lamun mah hayang bahagia ieu mah nya hayang bahagia syaratna hiji kudu loba inget ka Allah Subhanahu wa taala. Cadu mungkuk haram dempak boy buntutan orang tak-takan nini ayah kanjut kumual-mualna orang hirup bahagia sanajan bro dijuru bro dipantok ngalaya di tengah imah si jabrik di pipir si jamrong di kolong lubak libuk lobo-lobokeun imah pageuh pake weteuh pamajikan opat kabeh reuneuh. Tapi urangna teh inget ka Allah, urangna telok nyang hareup ka Allah, eta jalma moal bahagia mah kunan sababna ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingetkeun hei urang muara dua bahwa dengan adanya urang inget ke Allah bakal diberi tenang ieu hate. Alhamdulillah. Jadi loba inget bae urang mah ka Allah manya mantak manggih perkara nu aneh subhanallah manggih karuwas astagfirullah terbungah alhamdulillah. Kumaha lamun salaki menjus? Mun salaki menjus hiji ucapkeun astagfirullah ruaskeun suarana dut. Nu kadua alhamdulillah. Pan ngucap alhamdulillah ngadenge penjus sabab ceuli urang normal keneh. Irung ka ambo bau ucapkeun innalillah. Bu inget ka Allah. Tingali hasil Isra Miraj Kangjeng Nabi salat 5 waktu mah setiap gerakan berpindah gerakan itu disunahkan ngucapkeun Allahu Akbar. Apalagi yang pertama takbiratul ihram eta mah hukumna wajib Allahu Akbar. Tidinya teu beunang nyina naon deui. Kajun tadina beunang eta ngobrol geus takbiratul ihram teu beunang. Tadina dahar nginum beunang geus takbiratul ihram teu beunang. Mata ibadah kudu jeung elmuna. Teu bisa jalma bodoh eta ibadah lain ibadah tapi ibadah jalma bodoh opatan salat berjamaah di saung sawah. Nu hiji jadi imam, nu tilu jadi makmum. Saung sawah mah pan luhur. Begitu takbiratul ihram imam Allahu Akbar. Jeung nu tilu Allahu Akbar. Berhubung jalma bodoh terang kana pembatalan salat barang tungkul ka handap cidakep teh di kolong aya bebek keur ngendong. Cik nu pangdieun ieu nu katuh dak aya bebek ngendong cenah kitu. Keur salat. Cik nu tengah ai heueuh bebekna endogna opat. Cik nu ieu urang bagiu hiji sewa. Cik imam untung aing teu ngomong. Akibat naon eta? Akibat bodoh mah. Ya, gerakan salat teh disunahkeun memehna ngucapkeun takbir intiqal Allahu Akbar. Ma beres maca Fatihah jeung susuratan neuk ruku. Maca naon? Allahu Akbar. Hudang tina ruku sami Allah rek sujud Allahu Akbar.
akbar. Artinya apa? Dalam situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan maju maupun dalam keadaan bangkrut, ya orang ulah sampaikan poho ka Allah. Kita mak lobakeun inget ka Allah. Lamun orang hirup loba inget ka Allah, maka engke bakal ditungtungan ku salam. Assalamu ala, hirup orang bakal salamet insya Allah. Jadi kunci orang kebahagiaan eta adalah melalui sholat. Sabab sholat eta berarti mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mata sing loba inget ka Allah. Bo ulah nanya eta sholat capek tuh bu, sibuk tuh. Lamun orang ningali sejarah Isra Mi'raj bu, mimiti ku Allah diwajibkan ka umat Kangjeng Nabi mulai Kangjeng Nabi sholat depan lain 5 waktu tapi 50 waktu, bener bu? Kula neuk nanya lamun 50 waktu ya orang muara 2 kaur moal eta sholat. Masyaallah eta nu adan meureun sasangaleun bibirna ge. Karake komat sholat adan deui, komat deui. Sholat deui, adan deui, komat deui, moal keburu modal-modal aja urang. 50 waktu mata cik Nabi Musa ke Nabi Muhammad moal enah tawar nego. Umat aing jarang kung gede, tanagana gede teu mampuheun. Pomoting umat dia lalemet. Urang mah fisikna laletik, beutengna leutik kurang. Mantak biaya daharna saeutik. Sabab beutengna leutik. Urang mah laletik, naon nu gede? Hutangna. Awak nama leutik dan gede hutang. Sapoe 1000 aya, sapoe 2000 aya. Bang Emok aya, Bang Sila, Bang Notod. Kunaon disebut Bang Emok? Sabab jamaah na awewe araremok. Engke mah aya Bang Notod. Jamaahna lalaki sarila. Bang Emok aya, seblok kantum leg aya, nu mingguan aya, tu can COD. Urang mah gede hutang paling awak nama leutik, tanagana leutik. Muhammad moal kuateun umat dia mah nawar deui Kangjeng Nabi. Padahal Kangjeng Nabi nawar jain yang pribadina. Mane nama sorangan ge mampu 50 waktu bu. Jang saha, jang urang muara 2. Jang urang mah sararebul bararetoy. Mantap tak kedisiplinan. Urang mah panteu disiplin. Bo, eta ibu lamun ngadenge adan sok langsung ngalaud utara. Nuker gawe di sawah tangange kadenge adan dohor. Tangan mah tangah kaluhur langit. Oh budak eureun tangange cenah loba jurig. Eureun tangange loba jurig. Ngalaud dumahan teu. Sholat mahan ke nahar cai benyieun kopi nyotan rokok MK jeung SS cik malaikat teh budak wan jodoh loba juri goreng eta jurina keur ngaropi di saung sawah. Hararese urang mau wanci subuh kadenge ku kadengena nu adan bahkan nu adan diomongkeun sagala eta ku urang. Eta si eta adan deui gunaeun hanto. Diudangkeun ku pamajikanna kak subuh. Cik salakina engge nyaho cik sadohor dia atau gerah udang lain udang eta si kejoy lain kalah narik samping kaluhur ngencengan simut poho hareng teu make calana tenegan wanci subuh mah pan barang sok hirup gameran gigireun aya ucing kumarami paru kucing beureun berit jumbo utek-utekan atuh disomrobe ku kucing. Jaya bejana beak dapur beak tengah imah lulumpatan kupori di dunia kene geus kawalahan yo mah urang mah teu disiplin kilang digeroan ku Allah. Kadang-kadang Allah eleh ku RT. Allah eleh ku RT digeroan ku Allah mah urang teu ngadenge. Bener tuh mah? Ayo aku eta ngaranna Allah eleh ku RT. Ira Allah ngageroan eta si kejoy adat.
melalui si kejoy Allah ngagaroan hayya ala sholah hayya ala falah dah kayak gerak ka dieu nyang hareup ka Allah hayya dah gerak ka dieu curhat ka Allah ulah loba curhat ka tatangga dia dibereheun teh diomongkeun be hirup mah loba ngomongkeun ka susah ka tatangga dijebeat kuari mangga hutang geus hararese matak loba bang emok loba bang keliling kunaon sababna jiwa toleransi urang teh geus eueuh ngahutang eta kudu aya borahna bae komo nu ngahutang teh lok mayar di polongo saruana digeroan ku Allah mah urang teu gerak hadirin ngingkengke bae gerak ka dieu hayya alal falah dari hayang bahagia teh henteu geura bebeja ka aing naon kabutuh dararia geura nyang hareup ka dieu geura nyang hareup kumaha si kejo kumaha eta si sarboah jojong bae giliran RT di musola di masjid ngumumkeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aturan kasadayana warga masyarakat Kampung Muara II anu ngagaduhan KTP dilarang kartu keluarga anterkeun ka rompok SIM abdi cik RT mah nyekelan mi keneh imahna geus diliung bener tuh mak oh masya Allah giliran teu meunang BLT RT dicekek hedak dari yang ampun yang mata teu boga rarasan eta hirup coba kudu boga pri ku RT-an eta RT dengekeun uyuhan batur dek jadi RT oge non RT parukna gede gajina panglemetan pangsangsaraan eta RT entak aing mau uyuhan jelema dek jadi RT apong-apong teuy gaji leutik pamaido ngabadeug mantak rata-rata ieu teh mana RT ya lamun teu ikhlas karena Allah yang ngamajukeun daerah rata-rata mantan RT mah sok polongo kunaon sababna teu ngarkalongon loba pamaido gaji lemet seragam ge teu gablek imah RT geus diliung RT namanya kalmi keneh giliran digeroan ku Allah hade ku hararesena insyaallah padahal orang mah paling jadi makmum imam nuripu mah tinggal nurutan bepan makmumannya teu beda cik imam Allah orang ge Allah imam ruku orang ge nonggeng imam nonggeng atuh orang ge nonggeng di sujud do beda na orang mah kana ngaji hadirin eta kana ngaji hararese padahal mah teu kudu mayar bener mak ngaji mayar tadi dia mayar tak kula neuk nanya dah zaman akhir kuari naon teu kudu mayar ngising mayar ciksa ngising teu mayar kecuali doltik dolbon modal dina plastik modal di kebon karena kita mah gratis mah balik tas ngariung rajabah beres ngadal berkat meureun oregna rada hasemnya atuh kuruuk bebeteng ngurubuk musial nyeri beteng wese teu gablek di imah nu kaluar sieun anjing laju nam aya plastik urut besek ngadungkuk bena lawang dapur beten bebetenan geus pinuh eta plastik ditalikeun bukakeun belawang dapur dipuntirkeun tatalanya maksudna meusina kajauh orang mah kajauh mah teu ngelewung ka luhur salakina kenutupan kurung kotok diburi blut ben dibu hulu salakina cik salakina wasu cenah aya pilot modal ieu orang ewena ngalungkeun tai anu kitu mah gratis dah teu kudu mayar tapi jajal urang ziarah ka Banten ka Cilongok ka Cikadueun geus aya bandrolan eta teu nyana ke nyeun teh taki bandrolna keur heubeul mah eta ngising Rp 2000 kiih 1000 ngabusiat 1500 jaya bukuran baheula ya ngising 2000 kiih 1000 ngabusiat 1500 sebab bukuran pertengahan artinya busiat mah pantain henteu gede ya monya busiat teh beak anjing 7 masyaallah mayar kuring mah ngising mayar ngaji mah teu mayar kunaon eta urang hese-hese teuing mak emak datang ke majelis taklim emak mah teu kudu nyawara usik teu kudu diuk bedong patung
bahamnya balem tak kenging nyarios tinggal ngadengekeun bener tuh mak saya ucapin guru orang mah tinggal ngadengekeun ya mah kadang-kadang balik ngaji beak guru ge diomongkeun ngaji ongkoh guru diomongkeun aing macana kaduhung ngaji sugan yang balain giliran kiai eta murid polong moal manfaat ilmu guru terangan beak pakai alat gibah aduh guru digibah kunaon kitu dia maka kaduhung aing mah sok tunuh mun giliran ka eta nu tunuh ku maneh kiai diomongkeun teu nyambung sarboah dia muntah mah ku maneh majalingeur kiai ngalengut karak kahar ti ku aing oge eta mah kiai menyerangkeun meuni hati-hati taliti ku maneh ngeluk nu disalahkeun kiai nu diomongkeun kiai teu mikir ngaji nu capek mah guru urang magahan urang mah eta masuk mayar ka guru telok sok mayar telok kitu ge kami mah ke sok sedekah ulah ge nyaho moal leuwih ti 2000 pokoknya 10.000 ditukarkeun di warung enak mah cenah tukeran 2000-an gerajang nanjang merek kiai mata wajar kiai lemur mata rekeng begeng kurang parah insyaallah ya mah guru urang untung bae ikhlasnya magahan urang alhamdulillah doakeun sing jembari rezekina eta kiainya loba duitna mah ngeun mah kudu mikir ulah kademeh kiai ikhlas disalahgunakeun atuh kiai mah ikhlas ngeun mah ulah ikhlas pan kiai ieu boga pamajikan boga anak mah ieu mah banget pamajikan kiai mah doang mait sepat teu kabeli pupur teu kabeli lipen dengekeun kiai mah ikhlas di mana ikhlas kula ceramah ka mana ikhlas ngeun datang ka imah pamajikan sok nanyakeun jadi pamajikan kula nu teu ikhlas balik ke Timora 2 mun dibere sabaraha cenah ku Ki Endin cenah eta tah nu eta panyakitna mah nu eta mantap kula mah daripada gelut jeung pamajikan unggal poe pangi mending gelut jeung Ki Endin yang nu jarang pangi bo kiai mah ikhlas ngeun boga anak jeung pama bari jeung anak kiai mah rata-rata loba mah kunaon bu eta pake sawan geuruh begu tatanggana ge anu ngomong kieu sagala yakin cenah kiai mah beukian kiai beukian nya bawa mas beukian salaki tete kiai marajaban teu kaur muludan teu kaur magahan santri magahan masyarakat magahan anak mah magahan incu masalah kita teh mah aya bae celak deui ngomong-ngomong kiai beukian anu paling jengkeleng mah eta ngalunjak kumaha yakin cenah kiai mah telok make calana henek naon banget dia mah mau calana nu make calana ge keur kikituan masuk dibuka mamawa calana mah beda memang nage calana kokolor petinju jeung kokolor salaki teteh pan beda mun kokolor petinju mah nalika neuk main dipake mun kokolor salaki teteh beuneu main diporosotkeun kiai telok make calana aing ge make deulekeun ku dararia ka dieu tah don bila tamsil lam yusdak jeung bisi baruk pohong make kita calana ke samping make ngomong-ngomong kayak tolok make calana dengekeun ini pencemaran nama baik bisa-bisa kau yang dilaporkan eta hoi ulah sok ngaduduh kayak tolok make calana ngeun telok make sempak atau sempak malen calana lalu apa bedanya ada satu artikel tulisan dokter Boyko Kindin apa ibu dokter Boyko asli seksologi teh nu doang bencong tik dokter Boyko nih nu manta ke loba anak na ieu eta horeng masalahna sempak mah pan kumaha gitu kalau seorang lelaki ya suka pakai sempak doang salaki emak maka barangnya akan terbekep doang nini neuk yang BLT
usim corona teh coronanya pan wajib make masker dasar amekan tinggal 2 neang duit 300.000 make masker barang keur buat ojek golepak beragan atuh kabak kepieu batur ngap laju nanti kabeh ku duit 300.000 ya. Jadi lamun sok make sempak barangnya akan terbekep karena terbekep dia menjadi ngap-ngapan atau ngap ya dak karena ngap-ngapan maka dia punya penyakit asma alias mege sehingga cairannya encer. Kalau cairan encer secara medis itu kecil kemungkinan menjadi anak. Hakikat menang di Allah ngan syariat. Tah eta mantak mamah anakna saeutik hiji telok sok make sempak salakin. Eta. Nu kadua mama pan di KB bae di KB. Jang ngirit bae. Lajuna di KB ongkoh reuneuh bae ongkoh. Ngobrol jeung tatangga aja kurang tauhid aing mah melengak cenah. Melengak kunang dia aing mah di KB reuneuh bae. Aing ganggu aing bukan jelema dusun. Aduh KB burung bisa ngahalang Allah mah maha kawasa. Jik Allah kun payakun moal kahalang ku PLKB. PLKB mah lemet deui barang sal kita teh mah gede. Laju nap jengkel jareuneung bae dialungkeun PLKB na ka pipir jatuh cocok. Dicongcong ku kotok bibit. Nah, atuh kotok na saumur-umur teu ngendog-ngendog. Cocok ku PLKB. Heuh. Kiai mah telok make mantak loba anak kenapa? Kalau seorang lelaki tidak suka pakai sempak maka barangnya akan bergerak bebas. Gundal gandul ke depan ke belakang, ke kiri dan ke kanan sehingga sehat berkeringat. Sehat batur mah. Kalau sehat cairannya kental besar kemungkinan menjadi anak mantak kiai loba anakna pikiran kuda ria. Ampun aing nyawana ikhlas baik ikhlas atau anak kayak gede kahulu kurang parah atuh omah atuh nu kumaha orang bahagia hirup karena ilmu agama kita nyaho lamun eueuh kiai aya kiai disia-siakeun kurang-kurang dihargai mah hargaan kiai urang bener teh mah Masya Allah eta anak kiai mah loba. Ya mengaji sosompang, mengaji sosompang anak orang di penta urunan guguruna sabulan 10.000. Bebe jaka indung bapana pinah ngajina pinah ceng pinah wahara ngaji bege kudu mayar. Jadi sing ikhlas jadi ustad mah betul. Doang eta ustad beteungan. Bohongan eta ustad. Pinah 10.000 meni pinah 10.000. Kumane mau ngolpe meuli rokok SS. Mendingan naikkan BSS. Kunaon sababna payu. Insyaallah pinah gara-gara 10.000. Kitu ge kieu cenah 10.000 mau gede teh jeung ngajina ge loba cenah. Nu ngajina sabaraha kitu? 30-an berarti cenah atuh sabulan 300.000. Pirah kumaha listrik meuli 300.000. He tanan kiai teh boga pamajikan. Ieu grup nu kieu lamun teu make skincare atau geus doang muriang nang nu kieu sebab naon alat kecantikan anak ulama sapeun kalieur eta atuh alat banget aya SP dokter citra siang malam tulji nu sugih mah nu masakat pakbul kita pakbul sabungkus 1000 pipa ngaranna dulur paralon nu penting aing doang cara bulan. Insyaallah. Ieu pamajikanana. Nya sakena cenah pake meuli skincare pamajikanna ge. Naon anakna telok jajan. Masyaallah ya urang. Kangjeng Nabi baheula Isra Mi'raj dibimbing ku malaikat Jibril. Kangjeng Nabi padahal ketika malaikat Jibril ge nyampe cik Allah kun fayakun. Tapi didamping ku malaikat Jibril. Orang pun begitu. Kalau kita ingin mencapai ridho Allah, hayang bisa menang ganjaran ti Allah, bisa ibadah ke Allah, ngomong-ngomong hang ayat surga, eta kudu didamping ku kiai. Mah urang mah ibarat penumpang, kiai mah ibarat supir nu nyampekeun ka tujuan kula neuk nanya saha.
manek jarak ka Cilongok sana mawa ka Cilongok supir tanggung jawab supir besar taletik besar ban dicek rem dicek oli dicek KB dicek kunaon sababna tanggung jawab bisi penumpang cilaka kiai memeh ngaji geus 7 kuriling ti heula kunaon sababna nu ditalek kitab gundul bukan hiji-hiji acan salah dolun mudilun nyasarnya nyasarkeun ditalek heula kiai mah mama tinggal ngadengekeun doang bapak-bapak kuari ngeunaheun kulat dan ngeunaheun bapak-bapak ayo jeung ibu-ibu ngeunaheun nu ngadengekeun di hanap kekenyoh bapak-bapak pelenyun bari ngudud kula nu dicekelain udud dia mik lain es krim mik ngakebelan ngabeuratan kunaon sababna leungeun aya ngacangkelan rokok lah kebelan ngahampangan bangga beakan ngeunaheun bener teh mak ngeunaheun urang mah ibarat penumpang kula neuk nanya bu ngeunaheun supir ngeunaheun penumpang jawab ngeunaheun supir ngeunaheun penumpang awas supiran ngeunaheun bae naon maksud sim kuring bu ibu neuk jarah ka Banten buat mobil pariwisata di jam 7 sampai jam 12 teu lempang-lempang ngeunaheun teh kunaon teh kan lempang-lempang oh supirna ibu-ibu sosolawatan di majelis taklim di musola mun setok sosolawatan ge satas leutik di Malingping mah kieu pan ibu-ibu sakalian hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban oh beak sosolawatan eta kieu can datang kene supir ngaji jadi teu ganti judul lumpat sakabeh jalma ayat tadi dia gitu dibaca buku ayat tah lumpat sakabeh jalma di udag-udag neraka di neraka sok udag-udag ganti lumpat sakabeh jalma di udag pagawe bang emok eta kieu can datang kene bae jadi ngaji moal hadirin artina naon ngeunaheun saha mun ngeunaheun supir oh penumpang tolong kene bae mobil sakitu gedena ka Madura sorangan bae ulah teh setor ka Dunungan meuli bensin moal bisa artina naon aya supir aya penumpang supir aya penumpang aya jalan tak nu bodona aya kiaina aya hadirin mantap ulah sampaikan aya ustad aya kiai kurang tadi alat manfaat ilmuna naon sababna moal menang ridho Allah moal mi'raj urang tanpa bantuan ulama ngaji ieu mah disamper ngaji ku baturana etikah ngaos yo gara baca nanti payun abi macan menang topek hidayah can menang lanjut teteh ngejedog benok menang di mana pugu nu ngaji bae ge can menang topek hidayah mah ieu urang ngaji ongkoh polongo bae menang topek hidayah teh can eta teu can bapak-bapak dasar jamaah saeutikan ngaji paling ge opatan nu hiji batuk bae nu hiji ngalengut bae nu hiji bekser kieu bae balik ngaji kieu pan bari nangtung tengah jalan ngeski pan lain nyaran cai kalah diadukeun jeung tiang listrik getrak cik tiang listrik hayang nyaon asa nu meunang entah diadukeun tiang listrik mah disintrekan cetrek cik huluna teh ulah kebal-kebal lieur aing lain ngisang pan eta can ngamalkeun kana ilmu can menang topek hidayah sebab topek hidayah mah hidayah khosoh hidayah anu khusus belum tentu nu ilmu ngamal wajar nu ngaji eta can ngamalkeun ilmu na eta can menang topek hidayah doang ibu-ibu bae memeh ngaji ngancam salaki balik ngaji nyarekanan salaki mana memeh ngaji ngancam salaki berhubung geus salawatan di majelis taklim tas nyeusahan tan kaburu kapoekeun digupayan mah salakina kadieu aya naon kadieu dasar salaki sieun ka ewe payongkong bepan yaongkeun aya naon kami meunep taqarrub gaul nuk ngaji kami mun kami moekeun pakeun lah kaburangan laju ieu dua duna poekeun kuku maneh
pokoknya mah balik ngaji can nyarampai gerak be bukan memang ngaji ngancam salah balik ngaji di Sosombang aya tai kotok meni bentik-bentik curugna kana irung salaki ka dieu naon deui dia deuleutanan eta atuh tai kotok di salakina oh lain tai RT kunaon tadi pijet ai eta ngaranna can ngamalkeun kana ilmu hadirin bener ngan ulah leutik hate sabab naon lambat laun lamun urang istiqomah ngalaksanakeun kewajiban sabar alal faraid bakal menang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang mah nu penting mah daek ngalaksanakeunana bae heula daek ngajina geus ku daek ngaji ge alhamdulillah. Ieu mah kadang-kadang ngomong kieu lah daya darekan ngaji besok ngaji bae ge cenah kalakuan mah teu bener bae bener keneh aing kelok ngaji ge ngomong sorangan nggak bener-bener maneh dari ya cenah telok sok ngaji ge teu bener bae mending keneh aing telok ngaji ge bener he nu telok nu sok ngaji ge teu bener-benernya nu sok ngaji polongo bae atuh komo teuing si eta nu teloknya aing bener cik sa bener cik jurig bener mah kudu cik Allah kilang nu sok ngaji ge teu bener komo teuing kumaneh nu telok ngaji. Wih, sholat gitu dia sedekah gitu belum tentu asup ka surga. Jadi bisa pakai kerci surga. Ngan lamun sok daek ibadah daek sholat daek ngaji daek sedekah can pugu asup ka surga. Aya dia nu telok sholat puguna asup ka mana? Puguna ka mana asupna? Ngan minimalna urang mah geus nyalon lurah aya harapan menang jadi lurah nyalon dewan aya harapan menang dari urang nyawa aya harapan panen bener Bu coba nu teu nyalon aya harapan tuh doakeun kiai mudah-mudahan dalanan ieu mah nyawa menang 8 kintal sabaraha kotak teu sacelebek-celebek acan tok trok huluna nu kitu wah datang kanu kiai make jas doakeun nabi supaya duduk di tingkat provinsi ya, anggota dewan partai naon atuh teu dina partai naon bung urang mah nyalon geus nyalon ada harapan masuk ada harapan enggak tapi nu teu nyalon atuh nu ka mana minimal orang nyalonkeun diri insya Allah urang mah ibadah teh karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebab kunci kebahagiaan lain adina harta tapi ketika orang hirup di alam dunia teh loba inget ka Allah kunaon urang loba kapusing hirupna sabab urang mah lain inget ka Allah mah tapi inget ka sa inget kana hutang deh padahal mah hutang mah ulah diinget-inget bayar urang mah loba ingetna kanu teu kudu diinget kalau mah jarang iya mantak moal bahagia hirup sabab melalui sholat 5 waktu anu tadina 50 ditawar ku Kangjeng Nabi sabaraha kali nawar sampai gen jadi 5 waktu ieu nu ditawar Allah urang mah ulah tanawar ka Allah Bu ibu wani nawar ka Indomar ka Alfamart wani nawar 105.000 ka kasir ratian neng wayahna 100 bae lah 5.000 mawaskeun bae nawar moal ibu moal isin Kangjeng Nabi ngabelaan ka isin demi demi umat nah sabab cik Nabi Musa ulah ta umat dia Muhammad nulah leutik umat aing nu gede teu mampuhan orang berbicara naon kemampuan lain kemampuan fisik tapi kemampuan iman lain kekuatan fisik tapi kekuatan iman ieu moal kebal bulan Ramadan mudah-mudahan umur urang nyampe amin ya robbal alamin haran di bulan Ramadan Bo aran alhamdulillah kami mau ke sibuk ti kuari kene neuleun live jemreng naon live jemreng dagang baju teh ya sabab ibu-ibu mah biasa rata-rata Ramadan ge teu can haliwu be kasalakina bapana geura cenah geus Ramadan mah mahal eta baju komo tereh lebaran mah pagulung-gulung di pasarna ge nu di pikiran naon meuli baju we puasana ge teu can laju bapak-bapak aing mah ulah dak Ramadan deui becen jugunan ulah capek taraweh
duang nusok tamat teh taraweh pugu ge paling dua penting bari amin kadenge 7 pamata imam gemeni pingsan ku gandeng tidinya meles belengi tanpa lebih hilang tanpa karana ngolol dia malaman lebaran bari mau baskom orang mudah-mudahan nyampe orang ke bulan suci Ramadan eta bulan Ramadan puasa bu lalelesan teh bu lolos ngan orang kuat kan kunan sababna aya sahur ngan lamun iman teu kuat bu ngabade geus kolot teu kuat puasa ari anak kena puasa bapana hanteu pernah ieu anu liwat di imah kulama budak leutik ngenyotan es dituturkeun ku bapana cik bapana berhubung meureun hayang kalem ku kula cek isin cenah ka kiai ulang ngenyotan es bae ja bulan puasa ieu mah cik anak-anak le bapak tadi kita ngopi bapak cenah gitu oh kanyawan be budak leutik mah teh lok ngabohong loba nu teu kuateun pak popongkol kayu mah galede kuleungeun urang kaangkat batu galede kaangkat giliran ngangkat lengan mengucapkan takbiratul ihram meyakini tidak ada anu lebih agung daripada Allah pada datang waktu sholat ieu lengan teu kaangkat loba eta nu kitu kunaon sababna lemah iman hadirin mata ku diperkuat adalah iman kumaha sangkan urang teh bergiji dina kaimananana budak sakola ge sampai diberi MBG sina calerdas kumaha eta datang ka pengajian kunaon sababna hate anu poek hate anu tandus eta bakal dicaangkeun bakal disuburkeun ku ilmu agama anu disampaikan ku guru urang sadaya Kangjeng Nabi ge meme Isra Miraj pan dibersihan heula hatena do dipikeun kokotor-kokotorna pan ieu dina hate urang loba panyakitan bu komplikasi bener teh bo sirikan aya teh di urang bo aya nulu tatangga beli kulkas nirisan nulu tatangga beli termos panas nulu tatangga beli dispenser panas tiris ya orang tatangga nu ngiridit motor sungut ku maneh nu ngegas mana ngegas tatangga beli motor sungut orang nu ngegas king tatangga nu beli motor teh kan teu meuli motor di mana teh Tiburi eta ngegas nek amana ka hareup bantu buat motor rumah sa kami eta ngegas sungutna kunaon sababna hatena kotor bu milik batur milik urang milik urang ulah sirikan ka milik batur jauh urang ge boga milik bu ulah nyirik ka milik batur urang ge boga milik gegediun aya di urang dibere nikmat ku Allah boga ilmu kiai oh sombong kanu bodoh teu beunang kiai ge sombong kanu bodoh kunaon sababna kumaneh moal tulus jadi kiai na nu bodoh mah makin loba nu bodoh makin cair kiai mah naon makin cair naon makin cair ganjaran coba lamun kiai KB oh tawuran dok budak STM deh itu hadirin jalma sugih teu meunang sombong kanu miskin kunaon sababna jadina sugih ku maneh ku sabab aya nu miskin hadirin moal tulus sugihna lamun nu miskin parahunang keneh moal aya nu ngagunakeun sabab kabeh sugih bu sombong teu beunang kiai sombong cenah ge bu aya oknum kiai sombong gegediun boga santri hiji padahal mah ngariung kanu masakat cenah ge bu beureumeun nu masakat mapan sok kurang eta susuguhna ge barang di deuleuh cenah ge susugeunangeun sangu sabesek atuh pingping kotok hiji cik kiaina ieu lamun aing rejengan jeung santri moal sebel dengan di daharna di dinya eta kiai bari muji cenah ge kemah koeng dibejakeun kanu hajat bari muji tah la ilaha illallah la ilaha illallah besek kecaeutik la ilaha illallah la ilaha illallah aja besek nasaeutik la ilaha illallah beres ngadoa ngaharewos kanu walimahanana santri kula mah cenah keur teu ngadahar daging teu ngadahar lauk keur mutih laju ngadahar naon bae santri abah mah ngadahar koneng gede bae eta santri cenah dibere koneng gede dijualkeun bae kana oyah ceceuleuguran bae pahang kiai nama caleuhak ada daging kotok sorangan bah cik santrian tunggu tanggal mainnya dibalas guru nu kieu mah kongan hiji waktu ngariung kanu sugih keur kiai na ngadoa bari jeung kusuk beda pan sinyal nu sugih mah ngadoana ge meuni lekoh maca pujina ge meuni neunut ya la ilaha illallah gitu sumanget segala aya eta santrina ngadeukeutan nu hajatan nu sugih
Pak punten cenah guru abdi mah ieu nuju mati geni cenah. Nan mati geni ceng puas teu ente barang dahar sapoe saputi. Irabu kana guru aceng jagisuk jam 6. Oh hatur nuhun ceng di bejaan mun teu di bejaan kami teu sopan kiai keur puasa di angsuhan dahar. Beres teh ngadoa kiai cik nu hajat teh aya ka kiai teh bah abah mah ka kamar bae. Cik nu hajat teh. Ai pikir kiai meureun diistimewakeun sorangan bae di kamar. Bari hudang cenah ge negeh ka santrina bari ngomong kieu mantap dia kudu jadi kiai. Ai mah dahar ge di kamar dia sorangan. Cik santri teh rasakeun. Datang ka jero kamar 10 menit can datang bae nu ngantor. Pohara cik kiai ngamuliakeun kiai meni rosa-rosa teuing. Sakabeh doang di aya-aya kapori can angeus. Nang setengah jam can aya keneh bae. Cangkeul diuk ngedeng kiai. Keesan. Hudang jam 6 isuk. Diudangkeun ku nu hajat bah hudang, kurinya bae kumanehna. Geus buka teh can bah, buka naon? Atuh pancik santri abah cenah abah mamati geni bukana kuari. Jam 6 isuk. Hah? Berarti penyakitna mah santri aing kurang ngajar ya. Gara dahar bah cedek. Kita dahar kitu deui nyebrut bae balik. Yang manggi santrina. Eta santrina keur ngeplus mengaroko SS. Ditayangkeun ku guruna, beungeut dia cenah penyakitna mah. Aya naon bah liwa amat. Pura-pura teh kitu. Gitu. Aya naon dia? Aya naon bah? Dia cenah ngabejakeun kanu hajat aing mati geninya. Cikeina teh, bah ulah keur hali, wo inget abah keur ngariung di rumah sakat. Abi cenah cik abah cenah keur mutih cenah. Diberena koneng gede. Dengekeun dia cik ku kiai na teh. Dia mah jeung koneng gede ge nyatu. Barang aing angin. Akibat taun gegedeun. Ngaran nu gegedeun mamol endah be kun saon teu gede. Gogolikeun goreng. Kakasepon ringsek berarti. Ya, teh endah nu gede mangeun Allah Subhanahu wa ta'ala gegedeun teh endah. Koret, Bu. Eta koret ulah dikukut. Ieu koret panglancar ka neraka ieu koret. Urang boga paleuwi ulah koret ieu mah meuni mereket teh butut kasiran ngulikeun jelema di imana. Meuni kopi nu keur sore hampas nu keur isuk ditenyuh deui. Nu koret cenah ge Bu, nu koret ngagoreng lauk. Tatangana miskin, neuk dahar teu boga lauk, ngambeu seseungit lauk nu sugih. Nampek sangu becan eta nu miskin kapipir nu sugih. Asar kamu seseungit lauk dicocol. Uapkeun gitu. Asal kamu cocol uapkeun. Nu sugih mukakeun lawang dapur keur nyeunang dia cenah. Keur nyocolan seseungit lauk. Mun urang mah meureun nya karunya nya diberes sapotong mah kitu. Kumaha cik nu koret ya? Kurang ajar dia malingan seseungit lauk aing. Dibawa ka nu RT dia ku aing. Digusur ka nu RT. Cik RT kasusna ya. Maling seseungit lauk cenah. Naon cik RT? Seseungit lauk. Kumaha karon lohi cenah seseungit lauk teu gardeng mah. Atuh kula keur ngagoreng lauk. Si ieu mawa sangu ka pepir kula. Asal kamu seseungitna dicocol. Teu ikhlas cenah kula. Ku koret-koretna. Bu cik RT nu kieu mah untung RT na cerdas cenah ge mah. Ngodok kantong RT dina kantong aya duit kencring. Di kieu-kieu dina kantong kelincring nanya ka nu sugih kadengen teh eta tadi cenah kadengen naon sora duit dihukum dia ku aing cek RT kunaon nabi dihukum maling ke kelincring duit aing ma ulah koret komo urang boga paleuwih titipan ti Allah ulah nyiar gengsi sorangan bae nu masakat ge ngabadeg di gigir imah budak yatim ge teu kaurus umroh bae unggal bulan ngomong rindu Allah berindu Allah dong lu mau ngaji 7 kali meuni kopehan lagi 7 numpuk dina huluna tah nu kudu kanyan irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama karunyaan makhluk-makhluk di dalam dunia mangka makhluk di langit ge malaikat jeung sajabina termasuk Allah bakal karunyaan ka urang syarat urang siling karunyaan di alam dunia nah ulah mawa ego pribadi iya masya Allah ku koret muludan rajaban urunan hayang sarua bae jeung nu masakat
Bogo ku maneh masuki urunan yang Surabaya nu masakat 50.000 aing 50.000 dia mah ibarat kebo nu masakat nu ibarat kotok kebo mah gede teh geus teh kebo kotok mah leutik teh geus teh kotok moal aya kotok saya teh kebo ngisingna matak ulah serab jelema mah ku pakaian jeung jabatanna dedekeun dak pengeluaran sedekahna neulekeun kebo cager jeung gering ulah neulekeun keur nyatuanana keur nyatuanna mah anu gembul anu cemi anu teu nyatu anu sabeuh mah deuleukeun kebo keur modalna lamun kebo modal sagede teh kebo normal cager eta sabab saena sagede tai kebo tapi lamun kebo cerelet mengising sagede teh kotok keur diponcit gering eta artina naon lamun nu sugih sedekah sarua jeung nu masakat berarti si eta kebo ngising sagede teh kotok teu cager sodakoh moal ngurangan kana harta bali aja kita bakal nambahan hadirin jadi ulah salempang mantak jelema mah senang eta lain ku harta sabab kajian sugih kakurangan bae mah fakir bae berarti miskin bae jor teuing neukna hirup ye jor teuing dahar daging kebo ge rasa bae ulah haliwah-haliw Masya Allah ya mah kembali deui urang teh hirup lobakeun inget ka Allah Subhanahu wa ta'ala kunaon kuari loba musibah bu banjir di batur mah bu imah meni laput bener teh mobil palit urang dia mah kirang deket jeung muara deket jeung laut tapi alami masih dijaga ku Allah alhamdulillah mudah-mudahan urang ulah kena amin ya rabbal alamin kenapa adanya cobaan adanya teguran dari Allah moal ieu urang dicare kanan ku inung urang lamun teu ngalaksanakeun kasalahan mah moal ditegur kunaon ditegur ku Allah ieu urang loba ninggalkeun parentah Allah mak geus loba anu ninggalkeun salat 5 waktu cikang jeung Nabi mantaroka salatan qomsan mutaamidan faqad bariat minhu dimatullah sahabat jalma anu secara ngahaja ninggalkeun salat 5 waktu maka eta jalma geus teu tanggung jawab Allah geus teu boga janji jeung Allah artina naon Allah teu janji ngasupkeun manehna ka surga sabab manehna geus loba ngalaksanakeun pelanggaran ti Allah mantak sakumaha teu kaurna salat 5 waktu mah ulah ditinggalkeun ja eueuh nu ngaripuhkeun mah eta salat wanci subuh geus subuh hees bener teh Bu ti jam 8 sampai subuh kerek-keneh batu kira-kira tidinya dohor lami ti dohor ka subuh gawe subuh istirahat tengah poe sok salat asar beres digawe geus nyantai magrib mah tuh bari ulin sore ieu tah mah hees memehe sok isa memehes jadi eueuh nu ngaberatkeun ka urang kabeh ge mantak ulah sampaikan urang teh ngalanggar parentah sebab naon la yukalifullahu nafsan illa usaha Allah moal meredih marentahkeun hiji perkara ka urang lamun urang teu mampu kunaon urang teu mampu sebab urangna anu lemah iman hadirin urang mah pan teu ngambil pelajaran eta tina salat eta salat hiji tingalikeun Bu manak teu ngaripuhkeun eta salat nangtung lalaki jeung nangtung awewe beda teu Bu beda lamun lalaki ya kieu Bu lalaki mun salat ieu dampal suku jeung dampal suku ulah dirapetkeun ukuran sajengkal kieu ngan ulah kudu dijengkalan kunaon sababna eta mantak kudu direnggangkeun sabab lamun dirapetkeun aya nu kacepet mantak seueul lalaki eta geus keadilan ti Allah coba lamun rapet kieu bener tapi awewe sunnah dirapet-rapetkeun awewe mah kieu ka salat rapet kunaon sababna lamun dikieukeun anu nyerengeh beneran teh lega nanti Allah nu ngaberatkeun eta salat teu bisa bari nangtung bari diuk bener teh Bu teu bisa bari diuk bari nyangig teu bisa nyangig bari nangkarak nangkarak bisa keneh hudang ruku atuh geus kunaon dari diuk rukuna teu bisa cenah ruku geus heuras kumaha ieu rukuna ku kicep ruku kicep sujud eueuh kicep akang doang nya kicep ruku isarah ku kicep Bu nya ruku sujud geus teu bisa ngicep-ngicep acan tapi hirup keneh hirup berjalankeun sakabeh kalakuan salat bayangkeun dina hate sanu ngaoduana anu cager
wah geus teu bisa ngabayangin teh pae ngaranna salatkeun. Ku aking wajibna salat sampekeun teu bisa salat sorangan disolatkeun Kangjeng Nabi karunya ka umatna kalimat terakhir nu kaluarina lisan Nabi as-shalah salat. Nu kadua hikmatina salat Bu mengajarkan kita disiplin waktu. Ja urang mah pan jam karet rata-rata. Hadirin, lamun aya pertemuan jam 8 jadi nama jam 11 pan urang. Angel kana ngaji mah komo aya sebut kana ngariung urang. Ngariung mah ora ada sebut kan sabarna bejo banget kejo. Geus meunang bae kejo kabur kadang-kadang. Teu disiplin. Kaduana urang mah pan teu kusu, teu fokus. Ai ku kusu eta salat fokus. Lamun pagawean Bu bari jeung fokus urang eta bakal berhasil. Urang mah urang Sunda pan rayungan eta dagang. Kamari kene dagang baslok, jeung isuk mah dagang es ketrok. Rubah-robah teh budak Jawa tuh, jajamu bae bari jeung cangkol ge mal isuk nanggung. Sarugi di lembur nama. Ari urang mah dagang baslok ge tabur ban. Konon sababna pikiran geus ka mamana baslok teu payu dagangan deui jeung isuk. Jadi eueuh ka istiqomahanana. Eta dina salat urang Bu kudu kusu. Fokuskeun pikiran urang ka Allah. Fokuskeun kana salat. Ieu dina waktu salat teh kudu kusu. Urang mah pan salat ngan hate mah teu salat. Ti mulai takbir sampai meuli emas angeus. Allahu Akbar. Dahamna mah Allah Akbar kabir cigina hatena memulai poe naon ieu tandur aing. Untuk anyawah teh mah. Bismillahirrahmanirrahim. Poe Jumaah bae lalongareun poe Jumaah mah cenah. Beres Fatihah maca susuratan nitah grup saha ieu nya tandur. Grup sarboah mah balaloyor. Ruku. Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhanal azimi wa bihamdi. Iringan tetati bae jalalingheur eta mah. Sujud Allahu Akbar ka handap orok aya aing mah kudu mulungan keong. Saha nu tita salah keoh di Malaysia. Jor teh burung sakaurna bae. Robbik firli warhamni wajburni warfani. Nya kudu nyacar galeng sagala. Sudang dari Fatihah bismillahirrahmanirrahim tunggu piit teh mah. Geus kieu ieu masyaallah. Allahu Akbar. Panen ngagebot nitah saha ieu rontogan. Akbar kabirah terus besok sampaikan ke anges ngajual gabah meuli emas ka toko emas anges eta keur salat anges sampai meuli emas. Kira-kira salat bari jeung teu khusyuk hasil ganjaran teu mah teu sabab urangna teu khusyuk mantak disiplin khusyuk eta pelajaranna tina salat hadirin. Insyaallah sakieu geus untung cik ulama ieu teu hujan gede ya ki. Sakieu ge. Ya batur mah loba nu kahujanan. Para ibu-ibu sadayana rahimakumullah wa hadakumullah. Nu terakhir memeh kula eureunnan ti tempat Bu. Nya, ieu nitip jacik simkuring ge Kangjeng Nabi ge didamping ku Jibril. Urang ge ulah ninggalkeun kiai nya, ulah ninggalkeun kiai ngaji sabab lamun bodoh ieu urang moal bisa ibadah. Jawara tobat Bu neuk salat teu bisa cik pamajikanana ulah gati-gati gara kamu salat bae kege aya kiai nu mimpin salat jadi makmum kumaha mah sabe kalakuan imam ulah beda turutan bae ijabah bari datang panggeulaan jawara atunang-tungna ge beurieun imam pas imam ruku peci jawara kasege ngragap gedebrut kiai na ngompon peci jawara kasege ku aing mun teu kabur aing dikadek ku si ieu ngajlot kiai kana kusen atuh ge ngajlot anu jawara ge ngajlot jadi pamajikan ge turutan bae imam kiai muntiran musola muntir atuh jawara ge muntir bareng kiai mah muntir ge nyaran ojek na kabur begitu manggih ojek nyetop ti kiai kana ojek ka mana bah sabeakna bensin ku dia ku sieun-sieunna atuh jawara ge neuleuh imam buat ojek nyetop ojek ka mana bah cecer imam di udak beak bensin mawa imam di warung imam nyumput ka warung neuleuh imam asup ka warung jawara ge nuturkeun asup ka warung nyaran cik imam mending nyerah aing pasrah sugan dihampur aing coba aing lamun teu nyerah dicacak ku si ieu keluar imam ti panyumputanana kakak hampurannya abi tadinya geng kakak teu ngahaja mun nyawa kakak mah diburu abi hati-hati ulah dikadek abi kak cik jawara aing mangudag-ngudag dia ge leuneuh ngadek dia lain yang maju neuk nanya aing salat angeus teu can ku bodoh
Cik imam teh tadi ge salat geus angeus batal. Atuh ngomong dia tadi balik aing. Balik bebe jaga pamajikan anak atuh munasabah eta urang dia jarang berjamaah. Tuh ripuh yang berjamaah cenah ripuh. Pirah ku kaing berjamaah ripuh tinganungan imam. Make buat ojek sagala dia mah eta. Berjamaah. Akibat naon? Akibat bodoh hadirin. Mantap ulah jauh ti ulama tuh ditungtun ke guru orang sifat 20 kenalkan diri orang ke Allah jamal sieun ke Allah lamun orang terkenal bo ibu sieun ka bongkong bo sieun laju orang manggih polongot lain eta jelema sieun ka bongkong manggih can nyorang bolot kenal teh atuh paeh kulaga dia mah kararas katiup angin gede dulu bongkong udang sieun mah urang ku sababnya eta polisi sieun urang ka polisi sabab bukan kesalahan mana sieun nama oh itu abri sieun nyamun eta abri ieu mah nyabot ka bobongkong sieun bos urang nu kumaha sieun ka Allah na teh nyaho mana ngeunah ka Allah sifat wajibna mana sifat mustahilna mana sifat jaizna mana hakul yakinna teh urang ke sieun ka Allah ieu mah sieun ka bobongkong teh nyaho kula masukan percaya leutik eta ka bobongkong teu leutik-leutik acan kula kayak dican orang mah jeung endung deui. Kadua anak aing mah pira eta bobongkong jakeur dia supeng ke jero kuburan eta boeh na talina dibukaan. Bahkan boeh anu pangluaran mah dipake hordeng eta ieu. Kunaon begitu jadi bobongkong rapih deui narali. Pira kucing memeh kaluar nalian maneh deui. Atuh otak coba pake. Yang bongkong ajlot, bobongkong ajlot. Bukan yang geus talian bu talina lagi dibukaan. Pira aku memeh keluar nalian maneh terpercaya moal sieun urang ka Allah sabab urangna teu kenal ka Allah dikenalkeun ku kiai tidinya geus kenal PDKT pendekatan jeung Allah boleh apa rukun salat pembatalan salat paneta orang ka salat nyang harapan Allah bu tekadkeun urang teh keur berhadapan jeung Allah cek orang barang pentak Allah Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wafu'ani loba eta pamenta coba lamun ka jelema murubul pamenta kitu oh Allah mah makin loba dipenta makin resepeun lamun urang telok ngadoa ka Allah telok menta ka Allah telok ngarep ka Allah bahaya Allah hewaeun jeung Allah mah maha kaya ieu moal kakurangan urang mentak ka jelema mah belum tentu sebab jelema mah kadang-kadang ngomong isuk teka pake sore kamari mah resep mah jeung isuk mah hewa gitu kumaha hatena ieu tapi Allah makin dipenta makin resep kumaha urang dikenalkeun ku kiai deketan alim ulama ngaji insyaallah hate urang saeutik-saeutik bersih bu nya koretna mulai cager sirikana mulai cager sombongna mulai cager ngalunya kasalakina cager bab karan telok ngaji mah bu kadang-kadang orang sok salah bu ditanya ku saya mah eta orang meni sopan ngajawabna ibu punten cenah erombokna kieu indin palih mana oh lurus bae ti Indomar kapengker lurus mentok eta rumah kene bari ditunjuk tah tuh lurus bapaknya lurus bae tong bolak belok wios lurus bae kayak eta rumah indin oh hatur nuhun ibu sami-sami bapak hati-hati di jalan pak giliran salah nanyakeun bedog kumaha jawabanan dak kemana bedog sugan doang kasemah nangtung nujukeun kumaha jawabna atuh pogo kokor sahanu nono mantek ulah lengotan nanyakeun ka kami cik salakina nanya Jokowi mah jauh aing ge dia kudu nama hodang tadi naroskeun bedog lurus bae bapak lurus mentok engke dina sumur aya bedog tati bedog nyarane ku sopan-sopan ka salat ya engke tas puasa pan Idul Fitrinya sok biasa sasalaman urang ga dengekeun nya ulah darah rusun bae teh hirup geus karolot gampang mentah hampura kanu jarang panggih ieu mah turun ti mushola ti masjid kala nyampaikeun sajadah jeung mukena salaki mah balik teu heula kumaneh mah nyayab kaungal imah hampura teteh lahir batin alit ageng karaos tilu sosok rambut ya naco usap dampal minal aidin wal faidin tetehnya
Kumacik sami-sami teteh sami-sami terus ka imah itu dor-dor. Hampura tetehnya dosa abi lahir batin, alit ageng kaos teu karaos, sami-sami teh. Salaki mah di imah ngah. Neuk dahar kejo tiis. Daging hasem can dianeutkeun. Neuk ngopi kopi cai tiis. Kumane mah nyayap kau ngalima. Balik ka imah meujeuna tangan jam 11. Pan salaki meujeuna kesurupan juri. Kumacik salakina, di mana banget dia? Tuh, poen lebaran geus beungeut-beungeut dia. Kumacik pamajikan nu sok suci teh. Oh, eta kidusun. Nantanya ya. Poen lebaran ya. Idul Fitri kami minuna aidin wal faizin geus lunas kami mamenta hampura ka tatangga kabehan. Teu cara kumaha ngajedog bedi imah. Cik salakina lunas beungeut dia hejo. Kaing macan menta hampura dia. Kumacik pamajikan teh ih heueuh poho. Pamajikan polongo. Ka salaki mah poho. Ai ka batur lahir batin. Alit agung karaos teu karaos. Ai ka salaki polongonya. Kumaha sakalian menta hampura dong nundung. Hampura burung. Neukna make burung. Menta hampura mah mawa burung. Dong nundung. Bisi boga dosa, bisi kan. Bisi ai jeung nu jarang panggil lahir batin alit ageng ai ka salaki bisi sosohoreun unggal poe salaki mabok pejus ku maneh ngomong-ngomong bisi ampun aing pangi diburuan jeung salaki geleger pejus tengah imah geleger ngomong-ngomong bisi untung salaki cara pamajikan lasun sarwana heuh ku aing jalan di hampura geus sakali cekek dia ku ngai laju na poen lebaran siling ancam. Rajab pula parolongo bae. Rajab ongkoh ngaji mulut ongkoh parolongo bae. Salaki nu teu heula sampurkeun heula salaki. Mata Kangjeng Nabi cenah ge pernah nunjuk ka Ibu Siti Aisyah tuh cenah imah itu cenah awewena calon pangeusi surga. Penasaran cenah ge. Ditayangkeun ka dieu. Assalamualaikum, salam. Geus gancang carita bae geus peuting ieu. Diijinan beasup. Nah, ai teteh cenah sok salat sunah sabaraha puluh rakaat itara abdi mah teu ngarti-ngarti acan paling gabi mah salat wajib bae. Maju. Ai itu di jero kamar teteh cenah aya kursi butut paranti naon. Da dina kursi cenah aya sarung tangan, dari sarung tangan eta teh naon karana doang serbet teh serbet. Nah, ngampai beudi. Laju cenah aya pangebug nangeuh beudi dina kursi. Kumaha jawaban cik eta wewe? Eta kursi butut cenah. Paranti nyalikeun caroge abi. Mun tas gawe dicalikeun di dinya. Geus dicalikeun kesangna dikusutan tah ku eta kulamak nu eta tah. Sarbet kesang kusutan. Geus beres di kesangna kusutan, ieu pangebug dibikeun ka salaki abdi. Bari ngomong kieu kakak, bisi abdi ti meletuk ka meletek ti subuh sampe magrib ieu loba dosa, mun kudu lunas digebugan ieu pangebugna. Asal abdi lunas tina dosa ngahadam ka salaki. Subuh kitu deui abdi macan kitu. Coba kira-kira ku ibu praktekkeun nya di nyiar kursi. Dengek ka sasarian. Kita mikir. Jadi orang gerata reubungnya dipagar kana sasarian. Nyiar kursi hiji teh nu butut ge. Di dinya lamak hiji. Pangebug hiji. Engke praktekkeun. Kira-kira kindin eta lamun pamejeng urang dibere pangebug. Ya cik orang pangebug ngomongna dia kieu ampura ka abdi dosa abdi bisi teu lunas ku ucapan ieu pangebugna. Kira-kira nu digebug urang tah saha? Yakin mending ngebug ku maneh kami kana meureun. Kanyut belair ngal duit becus mending dipodaran ku. Aduh. Kunci masuk surga orang salaki orang kajen tekeng begeng hargaan ku batur mah celok dicium tangan cak asap leungeunana bari jeung bau ku kumaneh nyiuman salaki saro jeung nyium hajar aswad makin loba dosa lobakeun nyium salaki engke dosana murudul begitu salaki balik tas ti laut urang geus nongkrong dina lawang imah bari jeung bibir urang geus nyosor we kieu begitu datang salaki langsung disambut ku sosoran bibir ya ku loba dosa nan micenan dosa ieu lalagani beneran Allah teu mikir sakali
Rajaban. Nah ngaji cekul lagi putanya eta rumah tangga sari bener maju sarepun salaki sari enak bae itu ngalunya ka salaki sari enak bae tak ngaji deketan kiai sabab aya dua hubungan nu kudu normal hubungan jeung papada jeung hubungan jeung Allah hablum minallah wa hablum minanas dua hubungan eta kudu normal mak aja ibadah sok ngaji sok salat sok maca Quran tapi jeung papada teu akur teu enak keneh bae bo ibu rajin ngadaras Quran tapi ka salaki ngalunyak moal asup ka surga mun ewe ngomong kieu cik eta awewe maro itu mingka koiron kot cik hiji awewe eta kami panasa kabeh eta kumaha eueuh enak sakali eta hirup pakad hubito amalu maka bakal dilebur sakabeh amal kabagusanana naudzubillah ulah gagabah bunya jadi orang hargaan salaki urang salaki ge hargaan pamajikan urang ulah lebih ngahargaan karang da itu malin pamajikan urang kajen tekeng begeng gamreng sumutna bari jeung geheng kulitna kadang-kadang mun pasea sok nimbungku seng eta pamajikan ku maneh nah kunaon sababna manehna sampekeun kareo doang kitu turun mesin pan kuku maneh moal penting dikejar ya mamakai nu mangidu demok semok make ngegiler be pamajikan beuteung diarah ngaliwat ka hareupeun dang damok punten geulis nya ngalangkung caper hayang di alam ngiliran ka hareupeun pamajikan suku pamajikan teu ngahunyar be kumaha cik salaki hiling kita cokor diarah henteu naudzubillah geus urang geus rajabannya loba ngaji jeung kiai ulah jauh jeung kiai supaya urang teh meunang ilmu bisa ibadah ka Allah meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala kula mah ngaji siar ieu mah mun kula ngaji rukun salat ditinggalkeun artina naon nu penting mah ngaji jeung guru urang nya fardu ain ngaji tauhid jeung saja mah ditinggalkeun sabab teu ngahadiran rajaban mah ibu teu doraka tapi lamun teu ngahadiran ngaji fardu ain ibu doraka sakitu bae panginten dunya jaga sungi ieu kula datang ka Maliping pasti nama jam 6 isuk lamun kula mampir heula di nu rangdak kitu nya ngeun dia mah lamun tadi ge pak kiai ge remel bae umut teh kasalakin kira langkung nyuwunkeun diapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.